Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 23 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula arah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teu nyangkelong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 23 kumaha salajengna sor cikopina parsamakna betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol antung-antungan di tengah jalan tumpak dung 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 pak dung. Para wargi sadayana caturkeun poe isukna wanci carangcang tihang Dewi Cempaka jeung Sinini Dariuk luhureun guha bari nitenan gambar menang nyalin dina kaen anu tadi peuting geus disalin ku Sinini. Gambar-gambar terus ditelepkan, ditengetan, menitalitinaker. Sabari badami naon itu naon ieu. Ngan weleh sanggeus diilik-ilik dibulak-balik. Duanana poekeun bubuhan maranehna mah lain pituin urang Sunda. Pasti moal ieu nyaho kana ciri-ciri khas gambar anu aya di daerah mana-manana. Mun gambar gundung jiga parahu moal apaleun daerah mana eta teh mentok poekeun jeung geus buntu pikiran Dewi Cempaka akhirna nyarita mending nanyakeun we cenah ka urang Sunda asli maksudna mah nanyakeun ka urang lembur anu deukeut ti dinya susuganan aya nu apaleun kana tanda-tanda jeung ciri-ciri nu aya dina salinan. Kumaha lamun ayeuna urang tanyakeun ka urang Sunda pituit susuganan apal ieu gunung naon itu gunung naon
lamun naroskeun ka urang lembur nah kinten-kintenna moal aya masalah kitu endoro Nimas cek si Nini. Ari tumanyana ka urang lembur mah jigana moal aya masalah Nini kajaba lamun urang nanyana ka golongan jawara barina urang moal togmol pananyakeun sakera paling urang nanyakeun gambar anu aya di lingkar cakra eta daerah manana eta we anu kudu ditanyakeun ku urang mah teu kudu teuing nanyakeun buhun sakerana. Oh nya mohon sae atuh upami kitu mah andoro Nimas cek Nini Suketi. Lang sanggeus kitu si Nini ngahulang nimbang-nimbang. Memang eueuh deui cara iwalti kudu kitu. Kudu tatanya ka batur ari urusan hayang menang katerangan anu jelas mah. Atuh antukna mah si Nini sapagodos sapuk kana kamandang ti Dewi Cempaka. Geus sapuk kitu guragiru duanana beberengkes laju ninggalkeun guha kebat lempang mapai-mapai sisi basisir. Sabot lalempang di kajauhan geus katempo di sisi basisir aya lapak dagangan loba jalma-jalma anu ngalalapak di dinya parang deukeut sing horeng lapak anu dagang asinan serupaning asinan lauk laut anu ngajagana aki-aki tengah tubuh bari geus bongkok. Nempok anu datang si aki anu ngalapak asinan miheulaan unggut somea mere paroman pangbagea bear marahmai bari nalek ku bahasa anu lentong. Nyai nah reka mana ieu teh ningali dina raksukan mah geuning si Nyai teh lain urang dieu urang mana sabenerna kula memang lain urang dieu Ki kula urang wetan. Oh urang wetan nya kaparengan atuh ieu ngalangkung ka dieu. Yo, bisi rek mawa oleh-oleh ti basisir laut kidul. Yo lumayan yo, aya lauk layur, jamar roti, loba yo. Daging lauk paus oge aya, bisi bade. Cek si aki nawarkeun daganganana. Ah moal aki nembega abdi lumampah ti wetan. Oh, narek ka mana? Ah moal ka mana-mana we ieu mah. Anu ukur hayang kukurilingan Ki. Dina obrolan Dewi Cempaka can wakatumanya kana soal intina. Coba mairan heula arah obrolan si aki sangkan runut malapah gedang. Katempona si aki rada capetang dina ngomongna. Bari kitu teh panon rawun si aki rajeun ngadelekan kana belah dadana Dewi Cempaka. Harita si aki menihok cai molohok bari ngacai si otong adi beteung nage nu dihandap antung-antungan nalika nempo kana pinareupna rada telek nempo bebendulan lebah dada nya sanajan waruga geus kaitung cetuk umur ari nempo wanoja geulis rancunit model Dewi Cempaka mah dada si aki nepi ka nyeungseung punten nempo pangawakan wanoja geulis rancunit kos Dewi Cempaka mah anu dadana nyeungseung pangawakan sampulur kitu jiwa kalakian si aki jadi kausik deui kaluhur bisa darah tinggi kahandap bisa darah rendah ngan tapi nalika nempo nu tengah-tengah nya darahna darah muda deui daripada nempo nini darahna ngadon darah tinggi atawa demam berdarah. Obrolan antara si aki jeung Dewi Cempaka cukup lila. Di sela-sela obrolan si aki tumanya ka Dewi Cempaka. Nah Nyai, geus
ngalaki rabi atawa acan? Ah, teu acan ki, abdi mah masih keneh lengo. Naon Sarki? Di Bandungan teh aki mananya teh ka Endoro Nimas Dewi Campaka wae. Kunaon kami teh ditanya-tanya aki? Cek Nini Suketi ngarasa kasinggung meureun ku pedah ti tadi mula manehna teh diajakan ngobrol. Da bisi teu kadenge jeung bisi teu ka arti, pedah katingali teh ngadon cicing wae. Dasar aki-aki nurus tunjung. Tolo heor. Geus. Tukur dibahas atuh Nini. Dirasa geus cukup, Dewi Cempaka antukna tumanya kana soal inti. Nanyakeun salinan gambar dina kain. Laju kaina brak dibuka hareupeun si Aki. Punten Aki, abdi bade tumaros. Mangga. Bade tumaros naon gitu Nyai? Iya tah, bade naroskeun ieu. Dina gambar ieu eta gunung gambar Parahu teh. Eta teh gunungna gunung naon Ki? Tanya Dewi Cempaka. Oh, eta mah gunung Tangkuban Parahu nih Mas. Gunung Sasakalana Sang Kuryang cenah ujug carita-carita kolot baheula mah. Tah lamun anu eta gunungna gunung kembar nih Mas. Cek si Aki bari nunjuk kana dadana Dewi Cempaka. Sarki, ulah urus tunjung deuleu, ulah kulang ajar. Si Nini Suketi teu ngeunaheun dununganana di campakeun seperti kitu. Entos Nini, entos teu naon ini. Teras Ki, upami dumasar kana ieu gambar, ayeuna abdi sareng Aki tepatna keur di mana Ki? Tah, urang mah giwari tepatna teh dina gambar asinan tah di dieu tah. Berarti urang teh kiwari teh keur di dieu. Katinggal panginten ieu di juru gambar aya asin japu tah. Ieu teh urang di dieu di basisir laut kidul. Oh, eta teh gambar asin Ki. Manawi teh gambar lauk we. Cek Dewi Cempaka unggut-unggutan. Asin ieu mah Mas asin. Pan akin udah gang asin oge. Oh, jadi urang teh tepatna ayeuna di lebah gambar asin ieu. Leres. Gambar simul laut kidul eta teh Mas. Pan aya paripaos asa aing uyah kidul. Uyah nu sae memang uyah di laut kidul Mas. Nya mun. Teras ari gambar nu sanesna naon ieu teh Ki? Tah, lamun ieu mah teu salama daerah Jayanti. Amengan gerak ka ditu Mas. Tiasa guyang ku kucuprakan di dieu mah tah. Teras ieu Cidaun ka dituna teh tah. Tah pami ieu gambar wajid daerah Cililin we Mas. Cek si Aki bari nunjuk-nunjukkeun gambar nu aya dina salinan kain. Teras ari gambar tahu jeung gambar peuyeum ngagarantung daerah mana eta Ki? Nya sok tah eta gambar mana? Di mana eta? Naon gambarna eta Aki? Si Nini ngilu mairan bari malengos jemedut meureun kesel bahasan kalah luak leok kana masalah anu teu penting. Lamun gambar tahu eta teh wewengkon Sumedang Larang. Pami gambar peuyeum ngagarantung eta teh wewengkon Raja Mandala ini. Walon si Aki panona bari maling leret deui kana lebah gunung sakembaran Dewi Campaka anu beuki nyentreu. Atuh si Nini beuki kurawed Hasyim kesel kalah meakeun waktu teu puguh obrolan teh. Dewi Cempaka disigeung saeutik ku si Nini mere isyarat supaya pertanyaan langsung kana intina. Atuh Dewi Cempaka surti langsung unggul. Tah, teras anu di Buludan sareng Silang Cakra
eta tempat naon Minaki? Cek Dewi Cempaka bari curugna nuduhkeun gambar buledan anu disilang cakra tengahna. Mata si Nini punten mata si Aki merong kanu dituduhkeun ku Dewi Cempaka. Manehna ngahulang heula tu akabur ngajawab. Matana merong telak, kulit tarangna keur mapewet jol kariut jiga manggih kabingung. Kumaha Ki? Cik numbutkeun Aki eta naon nami tempat naki sareng pernahna dipalih mana? Tanya Dewi Cempaka deui. Ke Nimas ke ieu teh Aki rada baluweng ningal gambar nu ieu mah. Baluweng kunaon Ki? Nah ari Nimas telepat ieu ngagambar kieu. Ah henteu Ki, nah kunaon kitu? Nah anu salah sareng gambar ieu Ki? Kela kieu Nimas kieu. Tah ieu nu gambar badak teh telepat mah teh wewengkon ujung kulon. Ieu wewengkon pangtungtungna Tatar Sunda ujung kulon teh. Kadituna mah tos teu aya daratan deui sagara kadituna mah. Ka Selat Sunda. Krakatau kadituna mah. Tah ieu nu di buledan cakra. Nah aya di kulonan ujung kulonnya. Jadi moal mungkin aya wewengkon daratan deui satos ujung kulon. Da kadituna mah sagara ngeplak nepi ka Bangkawuni. Cek Aki mah Nimas telepat ngagambar pangen tadi teh Dimas. Laraosan mah abdi telepat Ki, telepat ngagambar. Gambarna memang kitu anu katinggal jeung anu kaserat ku abdi mah Ki. Cek Dewi Cempaka mimiti sarua kabawa bingung. Red Dewi Cempaka ngareret ka Nini Suketi. Si Nini ngayakinkeun bari unggek yen salinan gambar teh nu salah memang kitu anu katingali tadi peuting dina batu giok anu kasorot ku cangra bulan purnama. Lamun Nimas teu salah ngagambar tapi nanya aya di kulonan ujung kulon kuduna sagara lain daratan deui. Ieu mah ngaplak jiga naon jiga gunung deui tapi da aya di ujung kulon pandongtung nama. Oh jadi saatos ujung kulon teh sagaranya teu aya pagunungan deui. Mun lares Nimas kadituna tos sagara. Nu jadi heran Aki mah nah geuning dina ieu gambar saatos ujung kulon teh bet aya di pileuweungan sareng gunung. Pan lebeng Aki eta jadi bingung. Leng Dewi Cempaka ngahulang tur ngabetem 1000 basa. Red deui ngareret ka si Nini. Si Nini ngareret antuk nama silih pencerong jeung si Nini. Ku isyarat si Nini tetep ngayakinkeun yen gambar anu disalin ku manehna tadi peuting teh memang teu salah. Punten Imaki. Naha patilasan Prabu Siliwangi buhun sakira teh aya di jero laut kitu Ki? Antukna Dewi Cempaka ngaharewos ka si Nini. Bisa jadi Nyimas. Tapi mun aya di dasar laut. Nah gening di dieu mah aya gambar leuweung sareng gunung. Cek si Nini lalaunan. Jep atuh duanana jarempe deui pada ulang. Nyimas jiga nama Nimas jeung si Nini teh lepat ngagambar meureun. Henteu lepat Ki, memang kitu gambarna. Cek Dewi Cempaka ngayakinkeun. Tapi nanya sakuleun ujung kulon bet aya pileuweungan sareng gunung. Kedahna mah satos ujung kulon mah tos we sagara. Kajelasan si Aki memang sanyatana kitu. Sararea oge geus pada nyaho sakuleun ujung kulon mah nya sagara. Eueuh leuweung pon kitu di gunung. Duh, nah jadi kieu nya. Dewi Cempaka ngarahuh bangun hanjaluk. Harepan
anu kari salengkah deui brehna mah masih jauh kene, masih mentok jalan buntu. Kieu nih Mas, sakumaha ceuk aki tadi sakuleuneun ujung kulon teh teu aya deui wewengkon, kadituna mah tos lautan. Jadi ieu gambar teh pasti lepat. Kela-kela saleresna nih Mas sareng sini nih duaan teh nuju maluru tempat naon ieu teh. Salaksak si Aki jadi penasaran. Teu milariana naon Ki, teu milariana naon. Mung abdi penasaran sakadar hoyong terang bungkul. Pedah abdi teh nyalin gambar tak ieu gambarna. Jadi hoyong naroskeun ka urang Sunda. Hari ini masuk araraneh teuing ari taun teh. Heug ayeuna ku aki urang jelaskeun sakediknya ngeunaan tempat ujung kulon eta bisi teu percaya. Saatos ujung kulon teh memang teu aya di wewengkon iwal sagara nih Mas. Ari kapungkur mah zaman Salaka Nagara, muhun sakuleuneun ujung kulon teh aya daratan, malah nyambung ka Malaya eta teh nih Mas. Cek si Aki mimiti ngaguar. Hah? Kumaha Ki? Sateu acana sanggeus ujung kulon teh daratan. Dewi Campaka curinghak nya kitu ge sini nih. Muhun leres, tapi eta teh di zaman Karajaan Salaka Nagara. Di zaman eta mah masih aya daratan, sateu acan kakerem ku laut akibat balai alam anu gede. Ari Salaka Nagara teh negara naon? Ari Salaka Nagara teh karajaan wiwitan wangsa Sunda. Jadi kerajaan paling munggaran nu aya di Tatar Sunda mah Nyi Mas. Jelas si Aki. Ke. Iya abdi masih bingung Ki. Cobi atuh guar sareng jelaskeun satara basna. Wireh abdi rada kataji sareng penasaran ku panjelasan ti Aki. Cek Dewi Campaka. Kieu ye Nyi Mas. Salaka Nagara jadi zimul tunggul wiwitan pikeun kamajuan urang Sunda zaman harita. Perlu dijelaskeun, kieu zaman teh dibagi sababaraha kurun Nyi Mas. Kahiji aya zaman Dirgantara. Ieu mah zamanna zaman purwa, suatu acan manusia kumalenang di alam dunia. Hah? Baru kitunya Aki? Dewi Campaka beuki kataji jeung penasaran. Mun gitu bisa nih Mas. Di zaman Dirgantara harita teu acan aya manusia. Ieu alam teh digegeh makhluk sejen. Ngaduka jenis naon eta makhluk teh? Teuing bangsa dedemit, teuing siluman, duka bangsa dewata, aki oge kirang paham. Memang gitu carita teh sepuh kapurna oge. Tah satos zaman Dirgantara kurun kadua lebet kana zaman Swargantara. Di zaman Swargantara mah nembe aya peradaban manusia. Ngan soal cikal bakal manusana seueur akenan eta da Nyi Mas. Cek urang Jazirah mah awal mula manusia teh asal ti dinya ti Jazirah. Cek urang Hindi nya awal mula manusia teh turuna di Hindi. Nya kitu oge cek urang Sunda awal peradaban manusia teh nya di Nusantara. Jadi baku aku ari ngaran sajarah mah kumaha umber nu nepikeun jeung kumaha anu boga kapentingan keun soal asal mula manusia ti mana mah keulahanan ke urang kaguar di hareupnya. Hena urang lajengkeun deui tah saatos zaman Swargantara nembe lebet kana zaman Salakadomas. Di zaman ieu nembe tah muncul kamajuan dina segi kahirupan, dina segi ilmu, boh ilmu kahuripan, ilmu falsafah, ilmu tatanen jeung ilmu bintang jeung sajaba-sajabana deui. Sarengsena zaman Salakadomas nembe lebet kana zaman Salaka Nagara. Zaman ieu munggaran diwangun hiji pamarentahan
pemerintahan tunggal dina kawasan hiji raja. Jadi dina zaman Salakanagara teh eta teh titi mangsa ayana kerajaan anu di kawasan ku hiji raja. Dewi Cempaka meneko manco kataji ku guaran si Aki. Guar silsilah atau riwayat Tatar Sunda memang kakarak harita manehna ngadenge. Teras kumaha deui Ki? Nya saur sepuh kapungkur mah memang sateu acan janten sagara. Ujung kulon teh masih daratan lega eta teh. Dugi ka zaman Salakanagara saurna masih daratan kene. Mung saatosna aya balai alam anu rongka, daratan sanggeusna ujung kulon teh kakerem ku cai sagara. Guar si Aki deui. Janten kitunya. Teras numutkeun Aki. Ieu anu ditandaan bulet cakra dina gambar ieu kain eta kumaha Ki? Jujur abdi mah bingung Ki. Tanya Dewi Cempaka balik deui kana salina dina kain. Sarua masalah eta mah Aki oge bingung. Nu jadi tanda tanya Aki teh saleresna ieu teh Nimas nuju maluruh naon atuh. Sok we gerabalaka ka Aki anu di bulu dan cakra teh naon eta teh Nimas? Si Aki kalah malik nanya. Dewi Cempaka jadi bingung ngajawabna. Red manehna ngareret ka si Nini ngumahakeun meureunna. Duanana terus ting harewos badami. Nah perlu ngabejakeun hal sabenerna ka si Aki. Nimang dimbang sagalana. Nyantuk nama Dewi Cempaka guar carita ka si Aki nu sabenerna. Sagalana dibejakeun taya nu kaliwat ditek-tek di awal nepi ka akhir. Timiti dirina nekad maksakeun muhit ilmu kapahing. Keuna mamalana akibat teu kataekan. Nu akhirna ngabejakeun oge soal patilasan Prabu Siliwangi anu katelabuhun sakera. Tah, kitu ari maksad jeung tujuan Aki jeung tujuan abdi sabenerna Ki. Pungkas Dewi Cempaka. Ambe baru kitunya Nimas. Jadi Nimas jeung si Nini duaan teh maksudna marek maluruh patilasan Prabu Siliwangi kangge lalandung kitu. Nya, mohon leres pisan Ki. Oh, jadi ieu tempat anu di bulu dan cakra dina gambar teh patilasan anu dimaksud pangitan Nimas. Mohon leres telepat Ki. Ambuing ari Nimas. Ye Nimas. Sanaos Aki teu apal sarta sanes jalma ti golongan Jawara. Tapi Aki rada paham soal nukaran itu mah. Nimas, asal kauning aku hidup Nimas nyalira. Sadayana ilmu kapahing ku zaman kiwari mah geus moal anu sanggup muhingitna. Geus moal bisa aya nu mapakan ku zaman ayeuna mah Nimas. Maksudna kumaha Ki? Mugi dijelaskeun secara gamblang Ki, ngaraka hartos ka abdina. Kieu ilmu kapahing sabenerna ilmu kajayaan zaman baheula. Zaman sateu acan ngadeg Salakanagara. Harita jalmi-jalmina resep kana tatapa nyepi diri mujasmedi. Zaman harita mah tanaga lapisan anu diagem teh luar biasa benten sareng zaman Giwari. Tanaga lapisan zaman kapungkur mah jelas langkung punjul, langkung kuat. Sebab masih murni tanaga inti. Tah saparantos kajantenan balai alam di Salakanagara. Jagat Tatar Pasunda digonjang ganjing dugi ka ngeremkeun Tatar Kulon. Nyebalukarna seueur anu bari nasa. Para resi, para tatapa sakti seueur anu tilar dunia tilalep. Nya kitu oge para Jawara. Ku hal kitu pasti ilmu-ilmuna oge ngiring musnah. Nya jadi ti harita mah tos teu aya ilmu buhun teh teu aya seep. Mung teu sadayana nu binasa eta teh
aya oge jalmi nu salamet sanaos ilmu tanaga lapisan anu diagemna nembe dasar salin nya ilmu dasar eta teras meureun dipeuseuh dikembangkeun dugi ka ayeuna sanaos teu dugi jadi tanaga inti sapertos kabungkur. Jadi upami Nyimas hoyong ngulik ilmu buhun kos kabungkur, Nyimas oge kudu ngagem tanaga inti nu sapertos kabungkur oge. Sanes tanaga lapisan hasil ngasakeun jalmi zaman kiwari. Upami maksakeun diri nya balukarna sapertos nu karanapan ku Nyimas ayeuna. Kitunya Ki, pantesan atuh. Sing horeng ngulik ilmu buhun teh kedah didasaran ku tanaga jero buhun deui. Apal kitu mah abdi moal nyen tindakan nekat. Cek Dewi Cempaka bari humandeuar. Mohon kitu pisan tetekonna teh Nimas. Omat ulah wantun-wantun deui ngulik ilmu buhun anu tos paruna. Bujeng-bujeng kataekan waya jadi malindes kana dirinya lira eta teh Nyimas. Cek si Aki. Teras ya soal gambar eta kumaha Ki? Tempat patilasan Prabu Siliwangi aya di kulonan ujung kulon anu tos jelas-jelas mangrupa sagara. Jadi kumaha ieu teh kasimpulanna Ki? Nya masalah eta masa mi ati oge bingung. Mung lamun nilik dina gambar mah memang patilasan memang patilasan Siliwangi teh tepat tadi sagara. Aya sabaraha kemungkinan ieu teh Nyimas. Hiji kemungkinan gambarna salah. Nu kadua kemungkinan patilasan teh aya di dasar sagara. Kemungkinan katilu patilasan teh aya di alam gaib luhureun sagara. Eta masa kadar baledogan Aki we nya nebak-nebak Aki gitu. Soal leres jeung teu nama duka teuing ati oge bingung. Cikan numutkeun Aki. Nah abdi kedah nuju ka ujung kulon atawa ka mana heula ieu teh? Cek Aki mah ayeuna mending entosan heula we kewe enjing paget urang lajengkeun deui. Kunaon kitu Ki? Olo. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.